Para mitra sadaya rengsei atuh cenah bagian ke-80. Ayeuna Mang Jaya bade nganca bagian ke-81. Naon cenah Mang Jaya carios nyambung naon judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra karangan Kileksa. Teu karaos nincak bagian ke-81 we para wargi. Hatur nuhun ka para mitra sadaya terutami mitra nu parantos noe subscribe sareng locengna di Mang Jaya Official. Oge nu parantos ieu para mitra noe like-na, sering komentar sering ngabagikeun kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya Official. Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugi-mugi Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pang beberapa mana. Kitu dianda wisranya para mitra, urang menaon deui cenah hiburannya. Dongeng cenah para mitra di Mang Jaya Official. Bangga para mitra, insyaallah Mang Jaya bade ngangkat dongeng-dongeng lami. Masih kene para mitra, seueur kene para mitra teh can diangkat ya ku Mang Jaya. Kumang Jaya insyaallah para mitra hiji-hiji atanapi sa episode diangkat. Mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pang beberapa mana. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh Rusia Curug Cikidang karya Kileksa ayeuna nincak bagian ke-81. Mangatu para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng, urang teraskeun hanca dongeng kumaha ketakna nyinining sabada anjeunna dikerem di hiji tempat ku Ruhya. Mangatu para wargi wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Para mitra kaum dangu, nyinining teu nemalan bibir tetep balem. Pikiran kumalayang kamana mendi ciptaan gabalesat kanu anggang. Nyawang kanu can puguh karuhan malah make boga pikiran goreng. Bisi Ruhya kausap setan nu akhirna poho kana temah wadi. Kalinih ku nafsu birahi nu akhirna moal inget kana naon-naon. Dapon kahayang nalaksana. Barang inget nepi ka palebadinya rei bulu punduk nyinining muriding. Keung jeung lalawang bisi dirina dimangsa ku Ruhya. Lalaki nu keur meujeuhna belak kesenteng tur tageus kanyahoan talajakna nu yakin wani ngiwat awewe kalayan terang-terangan. Bapak, Mak, kuring tulungan ya kuring aya dina liang sehat singa. Asa ipis harepahan kana salamet. Moal bisa ngalawan kuring teh Mak, tulungan Bapak ya kuring aya dina balai. Hateni nyening jumerit menta tulung ka indung bapana nu anggang. Nyamat-nyamat dina batin. Dari kedalamah teu wani lantaran Ruhya ngajanteng keneh gigireunana. Panon mureleng ka nyinining meuni kumerot bangun kabita kawas ucing neuleuberit cigarek ngarontok tuluy ngarekem. Lila-lila Ruhya mikir lamun manehna lila teuing cicing di dinya tangtu moal kuat nahan nafsu. Geus pasti bakal kajadian nu teu dipiharep, nu hartina bakal ngarengpak amanati akina. Barang inget nepi ka palebadinya buru-buru kaluar ti kamar, teu nyarita deui ka nyinining cepret panto dikunci. Kaayaan beuki beurang panon poe ngarayap beuki luhur. Sedengkeun Aki Jumin jeung Ruhya harita tuluy digarawe sakumaha biasana. Teu malirek ka nyinining nu masih keneh dikerem di kamar. Nyinining kacida sedihna lantaran hayang bebas teu aya harepan, teu aya nu diarep-arep. Lantaran nu nulungan ka manehna geus baralik deui ka lembur. Sapoe jepot nyinining teu barang dahar manehna lain teu lapar. Tapi teu hayang barang dahar. Ngadahar susuguh ti Ruhya teh para mitra, mung manehna teh kajen teuing nahan lapar batan kudu narima kana kanyaah ti Ruhya. Lantaran tetep teu suka dabongan manehna kalah dipaling kalayan paksa, mata Klara jeung Tunggara bari disiksa kawas kasakitan. Gusti nu agung, kedah kumaha tu abdi teh? Mugi enggal dilungsurkeun hiji pitulung kanggo abdi. Nu kaayaan batan sakieu, mugi Gusti sing hawatos ka jisim abdi. Nu aya dina kandang singa, cek nyinining bari hudang lalaunan. Gek diuk dina sisi kasur panon melong kana meja leutik. Nu dieusi ku sangu jeung kadaharan sejen, tapi teu aya nu mata kabita kalah hayang ngabur. Di luar para mitra beuki jempling panon poe geus surup. Lila-lila repeuting sora gaang jeung jangkrik reang patemalan. Malah kadenge sora anjing anu babaung mata klawang.
Di tema kubuk nu mata keung, Ninining ngarasa keung sok sieun dirina kacilakaan. Harita Ruhya jeung Aki Jumin keur dalahar duaan, sigan teu malirek ka Ninining nu dikerem di jero kamar. Sedengkeun Ninining ngalamun ti beurang keneh hayang kabur ti eta tempat. Aing teh aya dina bahaya najan kumaha bae ge kudu usaha satekah pola. Sangkan bisa lolos di ieu tempat. Kumaha carana nya kudu ngadobrak janela atawa kumaha. Sabab lamun teu buru-buru kabur bisi si Ruhya kaeunteupan setan manten. Nu akhirna maksa miruksa ka aing. Tada teuing sedihna. Lamun nepikeun ka aya kajadian kitu. Samemeh eta kajadian aing kudu usaha heula pikeun ngabebaskeun diri. Kudu aseuh usaha ti ayeuna. Tapi kumaha carana nya? Ninining ngahuleng manehna muter uteuk neangan akal. Hayang kaluar ti kamar tuluy rek kabur ninggalkeun imah Aki Jumin. Hayang balik ka imahna. Barang keur ngalamun kitu kolot rak panto ayan muka barang direret tetela Ruhya nyampeurkeun. Bari nanggeui piring harita teh para mitra wadah sangunu haneut keneh. Ditambah ku deungeuna cai enteh sagelas. Tuluy ditunaan dina meja leutik ari sangunu geus tiis dicokot bari ngomong. Nyi, ieu sadayana kamu tuang nyai hanjakal we ku nyai teu ditarimakeun. Muga-muga we dituang sarina wungkul ge matak jag-jag keun hampasna mah urang piceun bikeun ka anjingnya. Cenah terus init deui bari mawa sangu tiis jeung nu sejena. Nu anyar keneh ditinggalkeun. Omongan Ruhya kahartieun ku Ninining tapi teu ditemalan. Eta sangu ukur diteuteub saeutik ge teu mata kabita. Brug panto ditutupkeun deui jepret dikunci ti luar. Ninining meni ngarahuh singgah nyang hareupan peuting. Nu tangtu bakal aya kajadian nu mata keung. Lalawang jeung haliwang bisi Ruhya datang peuting rek maksa mirusa ka manehana. Ya Allah ya Robbi. Mugi-mugi ulah aya kajantanan nu awon. Anu matak ngarugelkeun ka jisim abdi. Mugi Gusti maparin pitulung supados abdi tiasa bebas tina ieu balai. Ceuk Ninining bari ngarangahkeun duada leungeunna. Manehna pasrah sumerah ka Gusti Allah ngan kamantana muntang tulung. Di tengah imah keur meujeuhna simpe tapi Aki Jumin jeung Ruhya teu ka mana-mana. Duana ge aya di dinya keur dariuk bangun tenang bari udud. Aya nu nyarita jiga nu keur silih baeudan. Dina kaayaan kitu di luar kadenge aya angin ngagelebug tatangkalan seah katebak ku angin gede. Malah sada nu pating dorok-dok dahan anu peunggas. Sajabati kitu imah Aki Jumin pating rarekot ngarieg jiga rek diendagkeun ku lini gede. Uguh para wargi sadaya, Aki Jumin jeung Ruhya curinghak duanana kaget nempo kajadian kitu, malah Aki Jumin calangap bari tangga. Leuteuk lalangit jiga nu ngariut, jeung oyag-oyagan matak paur sieun imahna tuluy runtuh. Ari Ruhya nangtung bari taki-taki rek luncat sieun katingang ku imah anu runtuh. Aya naon ki? Naon ni gede angin ki? Kunaon imam ni riegan kieu nya? Babaya lini ki? Ceuk Ruhya bari neuteup ka Akina. Teuing euy Aki ge leuwas ai kieu mah. Cicing heula sing tenang ulah waka gugup bisi matang cilaka ku pola sorangan. Sabab ceuk pangrasa Aki teh pagawean siluman ieu teh, jawab Aki Jumin. Memang seukeut rasa bisa neguh jeung ngabedakeun kana naon-naon nu karasa. Ruhya teu ngomong deui manehna rarat-reret nitenan kaayaan di imahna. Nu harita beuki rongkah pating rarieg, tapi kenteng teu aya nu murag barang di imah. Barang-barang di imah taya nu obah jika tetep pageuh dina tempatna. Lila-lila Ruhya panasaran gek diuk deui dina kursi bari nyaksian kaanehan. Akhirna reg eureun imah teh cicing deui jiga biasa. Ngan di luar kadenge angin anu ngagelebug seah ngaguruhan daruan. Di selangku pating kareakna sora manuk jurig. Di temaku pating cungungna anjing nu babaung. Bener euy. Sora siluman ieu teh lantaran kaayaan biasa mah tara kieu. Tara angin dibarengan ku anjing babaung. Sigana siluman inguan Aki kaluar kahayangan ulin, keun bae antep teu kudu hariwang. Ceuk Aki Jumin nyokot putusan. Ngarah teteg kana hate teu mata hariwang. Nganuhunna atuh ari kitu mah ki tapi kumaha nya Nining moal naon-naon ki? Moal. Lantaran manehna moal diganggu ku siluman. Malah siluman ge apan ngajaga Nining sangkan teu diganggu ku musuh urang. Keun bae ulah loba pikiran sing percaya ka Aki. Jawab Aki Jumin tegas. Nuhun atuh kuring percaya ki. Ayeuna rek sare ulah da tunduh. Hojig sare mah kade ulah kebluk teuing bisi aya naon-naon. Kudu minang lilir sare teh bisi aya bangsat atawa aya musuh kuat. Sabab urang teh keur aya dina bahaya diintip-intip ku musuh urang Cibonteng. Kaharti kitu ge ki kaharti lah. Dan nya kudu hati-hati jeung waspada. Ceuk Ruhya bari tuluy nangtung sup ka kamarna.
Kemali rede ka akina, ari aki jungin masih keneh cunglik bari udud manehna can tunuhkeun. Kocap ke Nyinining basa mimiti aya angin ngagelebug. Nyinining kacidareuwaseunana para mitra sadaya. Harita teh lantaran kaayaan asa mata keung jeung mata keuman. Komo mun ngadenge sora anjing babaung nu ditema ku sora Korea. Bulu punuk pating puringkak ngawig-wig asa kanal para wargi sadaya. Harita teh mataku kurayeun dina kaayaan nu matak sieun teu kanyahoan ti mana datangna ujug-ujug aya oray hideung culeung deukeut meja leutik nu dieusi dahareun. Haritan dua oray pating arelel ka Nyinining panon molotot semu cahayaan. Puguh Nyinining reuwas ngorejat hudang bari mureleng ka dua oray. Untung teu ngajerit lantaran kaburu inget ka sobatna. Saha anjeun? Rek naon datang ka dieu? Nyinining nanya. Hayang tarik tadi namah tapi nu kedal bet ngaharewos. Oray nu dua teu ngajawab les leungit deui janggelek dua jalma awewe wungkul. Horeng man siluman nu dua nu jangjirek satia satuhu ka Nyinining. Oh, bening anjeun teh halama jeung halami. Rek naon ka darieu? Ceuk Nyinining bari marah mai. Gek diuk deui jiga tadi. Panon melong kadua eman siluman anu ngaran halama jeung halami. Agan nama ke nyarios kitu apan abdi tengah haja dongkap ka dieu bade nulungan gamparan. Margi tadi ku abdi ka kuping agan sumamat nyuhunkeun tulung. Margi palai bebas tina ieu kasesah. Cek halama bangun tenang manehna deku hareupeun Nyinining kitu deui Nyi Halami. Nya memang keur bener kuring teh keur hayang bebas ti dieu. Lantaran teu suka dibabawa ku si Ruhya sabab kuring teu bogo. Malah mah iji dabongan geus kumawani maling ka kuring. Nu tangtuna ge ngariweuhkeun ka emma jeung bapa jeung nyangsara ka kuring sorangan. Tah kulantaran kitu, kuring neda ka nu maha kawasa muntang tulung ka anjeunna sangkan bisa salamet tina ieu balai. Ka ayeuna anjeun datang, halami syukur. Anjeun bisa datang syukur pisan. Nyinining bungaheun harepan ngadak-ngadak timbul teu sieun teu keung, malah jadi ludeung jeung gede hate. Lantaran geus apal kana kabiasaan dua emban anu pinter jeung wanian boga kasakten anu kacida pisan punjulna. Harita halama tuluy nyarita. Mangga atuh agan urang mios ayeuna ulah lami-lami di dieu bilih aya manten balai nu tumiba ka salira. Urang mulih ka lembur Cibonteng sang abdi. Ceuk Nyi Emban halama bangun teh sabar. Hayang geura nyalametkeun dununganna tina balai. Nyinining oge teu loba pikiran tuluy nangtung. Memeh nyarita memeres heula pakaianan. Ayo halama dan nya kuring geus sayang balik. Tapi kumaha carana lantaran kamar kacida bunina. Panto jeung jandela parage hese pisan dibukana. Pek we masrahkeun ka anjeun kudu kumaha carana. Gampil agan urang laan we ku abdi jandelana. Teu sakumaha hese mangga urang kaluar sareng. Cek Nyi Emban halama bari ngareret kana jandela. Sedeng Nyi Emban halami hideung mukakeun jandela jiga nu babarieun naker. Ngan ukur disurungkeun lalaunan berai jandela muka. Palayan teu ngaluarkeun sora. Siuk angin asup ka kamar karasa tiis mata kabulusan. Kawan tu hawa peuting tur tadi pagunungan. Agan jandela parantos muka mangga kantun kaluar ti dieu. Hari di dieu bade ditungguan heula ku Nyi Halami sina ngantosan si Ruhya. Nu balawang teakeun sina diwarah ku manehna. Ceuk Man halama. Ari nuyun Nyinining ngajak kaluar. Ayo atuh halama pake masrahkeun kumaha-kumaha ge nya. Kuring man sarupa kahayangnya teh hayang salamet. Balik deui ka lemur sabab tadi ge di lemur teu hayang ka mana-mana. Nyinining ngadeuketan jandela tuluy kaluar ti dinya. Aneh babari pisan turun kaburuan kawas aya nu mawa. Luncat kana taneuh teu ripuh malah mah asa ngalayang teu napak. Teu aya pisan soraan kawas kapas ninggang cai cempling teu aya sorana. Mangga agan urang wangsul sareng abdi. Teu kedah rusuh atanapi guguk da moal aya nu wantu nyusul, moal aya nu menakan. Keun di dieu masina dijaga ku Nyi Halami sina sakalian ngawarah si Ruhya. Ceuk Man halama bari leumpang nuturkeun Nyinining nu geus diheula. Ayo atuh halama tapi kuring mah teu apal jalan. Kudu ka mana da ka lemur teh kakara ayeuna can kungsi nyaho ti samemehna. Teras nganggo jalan ieu abdi mah terang jalanna moal nyasab. Syukur atuh yeuh urang terus balik ka lemur. Kaayaan kacida jemplingna. Angin tadi ngagelebug leler sora anjing anu pating cungungung repeh. Kadenge iwati sora jangkrik jeung babence ditema ku sora cari cangkas jeung londok. Sakapeung sora bueuk anu disada dina rungkun awi.
Nining jongjon lempang dituturkeun ku umban halama. Pangawala satia nu gede wawanen jeung taya kasieun. Kawan tu bangsa siluman luhur elmuna lumayan dipake andalan ku Nining. Lamun keur bingung jiga harita bisa bukti nulungan ka manehna. Tuna lampahna Nining nu keur di perjalanan. Ayeuna kocapkeun Ruhya basa tadi amitan ka akina bebeja rek sare. Padahal mah teu aya tunuh saeutik-eutik acan. Malah hatena manteng bae ka Nining mani geus gregeteun hayang kitu hayang kieu. Lantaran geus dicita-cita ti bareto mula. Ari ayeuna geus aya di imahna lebar temen lamun diantep bisi aya manten gogoda. Bodoh katotoloyo aing teh. Lamun Nining diantep wae sabab meunang hese capek. Buru-buru dimangpaatkeun ah. Tapi kumaha carananya bisi kanyahoan ku Aki engke sakedeung deui ah. Tentu Aki mah terek sare aing di dieu asup ka kamar Nining. Bangga. Ceuk Ruhya ngomong sorangan bari seuri nyerengeh bari ngajentul diuk dina sisi ranjang. Panon teu langit tapi teu nu katempo mah beungeut Nining nu semu pias tapi cahayaan asa beuki geulis bae katempona ku Ruhya. Ruhya ngalamun nyipta-nyipta lamun geus laksana jeung Nining. Sigana teh bakal lugina hate bakal sugema jeung bungangang lantaran bakal laksana nu dicita-citakeun. Lila-lila ngalamun jadi banget tungtungna teu kuat nahan jung nangtung tuluy ngeteyep kaluar ti kamar. Red ka kamar Akina tetela hordeng geus nutup nu harita Aki jumin geus sare. Wah, kabeneran ya Aki kolot geus sare ieu tangtu moal ngaganggu sia kana kahayang aing. Lantaran geus tibra meureun. Nyai geulis. Geura bagiakeun diri akang ieu nu bari ngarum-rum salira nyai. Bagja urang teh. Hate Ruhya noroweco tuluy ngadeuketan lawang kamar nu dicicingan ku Nining. Sanggeus tepi kolot rak ngalaan kunci berai panto muka tuluy Ruhya asup ka jero. Panon rarat-reret nempoan Nining barang breh aya nu ngagoler dina kasur. Hiji awewe teu beda jeung Nining atuh Ruhya meuni lok-lokan ti corona. Kawas nu geus lapar hayang ngrekem. Panon meletet leungeun rada ngaleper ari jajantung meuni ratu. Hehehe. Wilujeng wengi nyai, dacan kulem nyai teh ceuk Ruhya. Sora ngageter panon melong ka Nining mamalihan. Kulisik eta awewe teh usik tuluy ngareret ka Ruhya nyeh imut. Panon meletet jiga merean para mitra. Tapi teu nyarita ukurnya renyu bibirna. Siga nu kacida bungahna kadatangan ku Ruhya dina kaayaan sepi jempling. Ruhya beuki nafsu tuluy ngadeuketan gek diuk sisi ranjang leungeun ngaragamang kana tak-tak ni mojang. Nyai, dacan kulem. Ngantosan engkang nya, ceuk Ruhya sorana haros-hos. Leungeun ngageter getih asa ngagolak lantaran kakara ayeuna paduduaan jeung mojang dina kaayaan kitu. Ari nyi mojang tetep teu nemalan. Ukur ungeuk tanda nganyakeun kana pertanyaan Ruhya. Para mitra kaum dangu, Ruhya teu inget kana naon-naon nu minuhan uteukna iwati kahayang anu sarupa. Korosot bajuna dilaan tuluy nu sejena geus kitu ngadeuketan ka Nyi Mojang. Gabrug ngarontok Nyi Mojang dikeukepan tapi buringkal aya oray sanca gedena keur. Uluna calawak rek ngokos sirah Ruhya buntutna ngaringkel meulitan bitis Ruhya. Ari mata meuni molotot. Kabeg Ruhya ngarenyag lantaran yakin manehna ngeukepan oray sanca. Karasa tiis meuni nyecep jeung rada kasap ku sisit. Raih bulu punuk muriding sungut calangap. Rek ngagero teu bisa panon burial buncelik bakat ku kasima. Kurinjal hudang tapi barang rek luncat sukuna ti kait kana buntut. Koleang kadabut ragrag kana palupu. Aduh. Ruhya aduh-aduhan tuluy hudang rek luncat ka tengah imah. Tapi buringkal oray ngaburingkal hiu cabet buntut na ngababuk punuk Ruhya. Rumpuyuk beru nyuuh kana palupuh orolo utah. Ayang, tobat, ampun. Ceuk Ruhya bari ngudupung tuluy hudang lalaunan. Ngorona ngadeuketan panto logodor oray sanca ngahalangan. Ngahaja ngaburingkal ngahalangan panto huluna culeungeuk letah ngelel. Sungut calawak jiga rek ngokos ka Ruhya. Tapi henteu gep ukur di deuketan kana irung Ruhya. Puguh buju Ruhya meuni rempon. Tapi kawer-wer ki ibrut hitut. Bakat ku sieun beungeut sepa awak ngadegdeg. Aduh, Aki, tulungan ki. Aya oray, ceuk Ruhya ngadegdeg. Aya ngejat teu bisa awak asa pasiksak suku leuleus daya tangan pangawasa jabasieun jeung reuwas kabina-bina. Keur kitu buntut oray ngaringkel kana cangkeng Ruhya, ku Ruhya diantep bae. Lain wani atawa teu sieun, tapi awakna geus leuleus daya tanaga.
Geus teu bisa ngejat bakat kusoak kapaksa cicing pasrah rek di kitu di kieu oge. Lantaran geus teu aya daya pikeun nyalametkeun diri, akhirna cangkengna diweulitan ku orai nepi ka 2 beuli. Ari huluna calawak hadeupeun beungeut. Amekan orai meuni hangru ka ambeuna ku Ruhya. Ki tulung aya orai. Tulung. Cek Ruhya bari ngadeg-deg jiga rek ceuri. Leungeun ngacung ka luhur panon buncelik jiga nu kabeureuyan. Harita teh bujur ngaborobot hitut amekan ngahegak semu eungap. Akina can datang lantaran keur ti brasari. Ruhya teu bisa ngagorowok tarik menta tulung satengah ngaharewos. Soak jeung teu aya tanaga. Lalu asa orai ngaheureuykeun awak Ruhya. Harita awak Ruhya dibuntang banting kana palupuh nu akhirna dibalangkeun ka pojok kamar. Ulingkal hiu kebut Ruhya kana pojok. Sirahkeun kana tihang meuni ngabeledu. Kuak Ruhya ngoceak. Karasana para mitra sirah asa bejan. Obat, aduh tulung Ki. Cek Ruhya bari nangkep sirah. Angan mural asa sebel. Tatempuan ranyai kararoneng sirah lieur asa muter malah maimah ge asa ngajuralit. Lalangit aya di hanap, ari palupuh aya di luhur kitu karasana ku Ruhya nu harita nyuuh di pojok. Buringkal orai sanca ngadeuketan, wow sungutna calangap. Kep leungeun Ruhya dicekel. Tuluy dijungjungkeun ka luhur, hapunten, sanes dicekel mah nya. Digegel hapunten. Dijungjungkeun ka luhur awak orai nanyeur jiga tihang, buntut meulit kana tihang ranyang, hulu nu ngege Ruhya. Geus tepi kana lalangit Ruhya meuni roesan hayang leupas. Ngarasa lewang nempo ka handap sok sieun dibebeutkeun, tapi teu bisa nyegah kana eta kajadian. Lantaran maksud orai ge memang kitu jigana. Barang geus di luhur Ruhya dilesotkeun kalayang kabut ningang kana ranyang meuni ngarekot. Ruhya ngalenyap pangacian geus mimiti kalabur. Ingetan selang-seling tereh teu eling, kanyeri geus samar-samar karasana. Ngan masih keneh inget meusan. Da orai ngaburingkal sidik keneh malah bakat ku sieun di kamar teh jiga pinuh ku orai wungkul. Aduh, Ki, tulungan kieu. Loba orai tulung. Si Ruhya terus-terusan menta tulung. Sajereuni ngomong kitu ingetan mah para mitra geus teu puguh. Ruhya geus jiga nu ngalindur. Tuluy ngacacang sagala dicaritakeun ngan aneh ayeuna mah sora jadi tarik ngagorowok kawas nu gelo malah nyamat-nyamat nyinini. Dina kaayaan kitu di tengah imah kadenge aya nu leumpang bangun rusuh. Palupuh brubreg beuki lila beuki deukeut ka kamar Ruhya. Horeng Aki Jumin anu rek nulungan incuna. Kadenge gegerewekan siga nu gelo ngomong ngaco ka mana bae. Ruhya, kunaon sia ha? Wayah kieu gorowokan jiga nu gelo. Ngimpi ngalinur. Jeung dina aya di kamar nyinining ha? Cek Aki Jumin bari melong ka incuna. Nu harita keur nyuuh dina kasur. Sakujur awak baseuh ku kesang awak ngageter keneh bakat ku sieun. Tapi can malire ka Akina da ceuk pangrasana mah aya keneh orai nu bieu nyiksa ka manehna. Pok ngomong tarik pisan ngagorowok menta tulung. Ki tulungan Ki. Kuring ku orai duh. Ka mana nyinining nya? Ka dieu geus akang tulungan ditulung. Nyinining akang tulungan. Kitu di antarana nu jelas sarta kabandungan ku Akina. Sajabana ti kitu loba deui ngomongna ngacacang jiga nu siwa. Ngomongna bari buburi lengan kawas nu kasurupan. Be. Edas kunaon atuh sia teh Ruhya? Jeung di ka mana wae? Ngomong teh ari nyinining ka mana di apan tadi mah yakin di dieu. Nah jadi eueuh ayeuna, cek Aki Jumin ngomong sorangan. Lat poho ka Ruhya tuluy rarat reret nitenan ka kamar. Red kana janela dan nutup jika biasa red kapalupuh darapet. Teu aya tapak ngaruksak. Tungtungna Aki Jumin bingung. Red ka incuna pok nanya bangun panasaran. Hayang nyaho kana eta kajadian. Ruhya, kunaon di sieun sanyana ieu teh? Jeung di ka mana ari nyinining? Digumahkeun ku sia. Gagabah kalakuan teh. Aki Jumin ngomong tarik bari molotot ka Ruhya nu murungkut bari ditaranyang. Para mitra kaum dangu. Ruhya can waka ngajawab. Pertanyaan ti Akina memang kadenge tapi asa can kaharti maksudna. Lantaran pikiran anak kalimpud keneh kurasa sieun kalah ngadeg-deg disentak ku Akina teh panon buncelik. Hi, tulungan atuh aya orai gede Ki. Ceuk Ruhya kalah ngagorowok menta tulung. Panon beuki buncelik jiga nu kabeureuyan. Waduh, jigana siwa si Ruhya teh ieu lantaran teu beunang ditanya. Kunaon atunya? Aki Jumin akhirna ngadeuketan ka incuna. Gep pepeuteyan Ruhya dicekel karasa cepel ku kesang.
Jeung tiis jiga teu aya getihan, Aki Jumin reuwaseun buru-buru incuna digolerkeun dina kasur. Tuluy dijampe sabisa-bisa akhirna Ruhya ngalempreh jiga nu capek pisan. Ngahep-hep bari peureum ngararasakeun ka nyeri. Cager ayeuna mah sugane beunang ditanya nu bener. Ceuk Aki Jumin bari gek diuk di jeureunana. Panon melong keneh kana beungeut Ruhya nu pias jiga mayit kawas nu bakal kawasna para mitra bakat ku kaliwatan sieun. Ya, Ruhya hudang euy. Ulah kamalinaan teuing, tak kieu akibatna incu beleweng teh. Di omat-omatan sangkan ulah wakang ngaganggu Nyinining. Kala geus aya di dieu wayah kieu, tak kieu buktina deuleu. Ceuk Aki Jumin bari napak tu Ruhya. Korejat hudang tuluy rarat-reret barang red kapal bajanela koceak ngajerit kawas nu sieun pisan. Waduh, tulungan Ki. Aya naon Ruhya sia mah tara pugu. Orai Ki, itu orai sancam nih gede. Tulungan Ki eta orai. Geus nyiksa ka kuring. Jawab mun asa pasiksa Ki. Ceuk Ruhya bari meungpeunan beungeut. Manehna sieun keneh ku orai Aki Jumin teh kaget. Manehna rarat-reret nitenan kaayaan di kamar tapi teu aya naon-naon. Mana orai na Ruhya? Sia mah kalah kabeuki ngaco ditanya teh. Itu deket jendela. Ruhya nunjuk tapi leungeun anu sabelah deui tetep meungpeunan beungeut. Sija budak leutik nu borangan. Aki Jumin ngareret ka palebah jendela. Barang disidik-sidik di dinya aya tambang domba nyampai. Teu jauh tina jendela atuh meuni kerung Aki Jumin teh. Manehna teu ngarti naha bet aya tambang domba di dinya. Ya, nah bener teh orai euy. Bener Ki, eta pisan orai nu nyiksa ka kuring teh. Jawab Ruhya bari ngareret kana tambang. Ceuk tetempuan Ruhya mah orai nu tadi. Nah, dalin rorai ieu pila kadar tambang domba. Pila ku lalaki rek sieun ku tambang. Apaan eta tambang teh meunang nyieun maneh, paranti ngangon domba ka Tegal. Ceuk Aki Jumin heran. Atuh colohok Ruhya teh lantaran barang disebut tambang ku akina. Tetempuan jadi robah nu tadi nempo orai sanca gede ayeuna nempo tambang domba. Nyampai deket jendela, Ruhya jempe manehna colohok bengong panon melong kana tambang jajantung ratung pipikiran kaweur bakat ku heran. Cing tempo sakali deui na bener teh orai teh lain. Lain Ki ayeuna mah tambang nih. Tambang ti mana nya da moal nyalahan kuring teh. Eta tambang teh tadi dituna di kanang si Jalu, tapi nah ayeuna aya di dieu jeung deui. Naon sababna bet 3 orai Ki? Ceuk Ruhya heranin pisan. Manehna teu ngarti kana tetempuanana. Geus Ruhya, montong loba tatanya sia lantaran utek keneh euy. Utek maneh moal kuat keur mikiran eta. Ayeuna geura jawab pertanyaan ti Aki. Lamun maneh masih keneh ngaku Aki ka Aki nya, maneh kudu terang-terangan ayeuna. Naon nu geus dipilampah bieu? Aku sing bener jeung jujur. Aki Jumin molotot. Hatena geus boga sangkaan goreng ka Ruhya lantaran ku nempo Ruhya ditaranyang ge geus bisa kateguh maksudna. Ampun Ki, kuring mah rumasa salah. Tadi teh banget teuing ngalamun, akhirna teu kuat nahan nafsu. Ulah asup ka dieu kasampak teh Nyinining keur ngagoler pikabitaeun. Sambingna rada nyingsa caeutik, tapi Ki basa ku kuring dirontok. Ye, amit-amit jadi orai Ki. Ceuk Ruhya kapaksa bebeja terus terang ka Akina. Lantaran geus moal bisa ngabohong deui, da puguh manehna dina kaayaan di tatarannyang. Tah, kieu akibatna deuleu. Tina akibat pagawean sia nu teu nurut ka kolot. Ku sia karasa ayeuna ka mana Nyinining? Nah bisa ngayakeun deui atawa teu sia? Karasa Ki kieu buktina Ki ari teu nurut ka kolot teh. Kuring haneueuh lantaran ngagugu nafsu ngumbar amarah. Rusuh teuing ngaganggu ka Nyinining, akhirna kieu ye kumaha atuh Ki? Rasakeun ku tulang beung sia. Kitu akibatna nu tara nurut ka aing. Riweuh mah kieu ye. Hanas capek maling Nyinining ari geus beunang. Kalah dileungitkeun. Kumaha mun geus kieu? Balai euy. Ceuk Aki Jumin beuki amak. Panon molotot ka Ruhya nu ngahulang bingung. Sabab Nyinining jadi leungit sedengkeun kaayaan di dinya tetep jiga sasari. Nu akhirna Ruhya teh sadar jung nangtung kop kana pakean. Sanggeus make baju jeung calana tuluy mariksa janela. Tetela masih keneh pageuh jiga biasana teu aya tapak muka atawa ngaruksa. Leng Ruhya ngahulang manehna bingung kabina-bina teu ngarti ku kajadian kitu. Ka mana Nyinining Ruhya? Di ka manakeun ku sia teh ha? Tuh ingki da kuring mah teu ngarti na ka mana atuh nya? Sabab tadi teh pantau masih keneh dikunci. Janela masih kipageuh. Ka mana jalanannya da tadi teh basa dikirim sangu teh aya keneh. Jawab Ruhya meningal leungis. Manehna ngarasahan heueul da puguh kabogoh leungit. Puas ya. Aing moal nulungan bongan sia teu nurut ka aing. Mun mikah hayang keneh ka Nyinining jeung susul. Teangan deui nepi ka beunang.
Sabab pasti ayeuna keur di perjalanan keneh moal waka nepi ka imahna, ceuk Aki Jumin nyungkun. Bener-bener amak ka incuna nu gagabah. Ruhya ngahulang manehna bingung kabina-bina ka akina teu nemal deui. Ari Aki Jumin ngaleos ka tengah imah terus diuk dina kursi bangun rusuh. Lila-lila Ruhya ge nuturkeun gek diuk dina kursi teu jauh jeung akina. Samemeh aya nu nyarita deui di hareupeun imah anu pating juringkang, lobana opatan teu kungsi lila geus rajeg deukeut golodog. Malah anu saurang ungah kana golodog tuluy ka ketrok bari uluk salam. Ki Jumin, bukakeun panto kuring rek asup. Kebeg Aki Jumin jeung Ruhya ngarenjag reuas. Lantaran teu disanga sacongo buuk wan cikitu rek aya sema. Mangkani bieu tas hoghag duaan di kamar sok sieun aya nu ngintip. Ngadedengekeun omonganana. Aki Jumin rada pias sabab sieun kagua rusiahna, komo Ruhya mah duanana silih feret. Ki Jumin, kaluar buru-buru ieu panto buka. Lamun teu dibuka kapaksa ku kuring rek didobrak ieu. Kadenge nu nitah muka panto. Disusul ku nu gegedor tarik pisan matak gandeng. Saha waya kieu gegedor ka Aki, teu sopan teuing. Kuring tua kampung. Kebeg Aki Jumin ngarenjag. Kitu deui Ruhya reuas nu taya papadana lantaran yakin semah teh tua kampung. Aina inget sarta apal kana sorana. Memang bener nu di luar tua kampung, sanggeus mikir dalila Aki Jumin neuteuk ka Ruhya pok ngomong dalauna. Bukakeun euy sina ka jero tua kampung teh. Ulah kieu geus antep lah anggur mas usir jauhkeun. Samanehna aya niat jahat ka urang, sanu nyaho manehna tos ngintip. Naon si Ruhya, ulah gegabah nyarita teh. Nyeun gara-gara jeung tua kampung bisa riweuh euy. Lantaran Aki geus nyaho tua kampung loba pakarang nu bisa ngalumpuhkeun kakuatan urang. Hayu boga, tong loba omong bari oge. Ruhya daek teu daek para mitra. Manehna ngajalankeun parentah. Teu ngomong deui teu wani mungpang kana parentah akina tuluy nangtung bangun lalia. Sarta ngeteyep ngadeuketan panto kolotrak berai panto muka. Bareng jeung kitu aya nu ngalacat ungah bangun rusuh. Panto teh para mitra ngan ukur teu sirikna ditubruk wungkul. Ruhya reuwaseun manehna mundur bari colohok mencerong kanu kakara asuh. Tetela tua kampung dituturkeun ku baturna tiluan. Nu saurang jangkung badag mawa gegendir nu duaan tayalian Pak RT jeung Mang Kurit. Opatan rajeg deukeut panto melong ka Aki Jumin nu colohok dina kursi reuas nemponudan. Waktosna seep di para mitra sadaya rupina dugi ka dieu bae heula dong.